Daman. Dupi maksad kasumpingan ceto ya kebagian naon ceh. Abdi teh nuju milari bumi pun lanceuk Kang. Oh. Manawi uninga bumina Pasuroto. Uje, hadieu tuh. Ngaran lanceukna alus Suroto. Mainnya ini apa Ay, sugan teh kadinya deui. Si Une. Suroto cep. Muhun Pak, dasa di dinten nama sok disebat Pak Oot. Oot Suroto. Oot Suroto. Oot Suroto. Une, sugan siapa kang ngaran Oot tuh anu ngaran yang ngaran lanceukna Oot. Apa atuh Uje? Oot teh lemesna tina nginum. Abdi hanaang teu kiat hoyong Oot. Eta mah Une, ya Allah ya Robi. Cep, dupi dedekan raka teh kumaha? Oh, anjeunna teh jangkung hideung di kaca soca kumisan ceu. Lain tiap tadi atau nyariot Encep. Eta mah tetep ih ti dieu. Ka dieu Encep pali dieu. Encep kantun kaditu lurus, belok ka kenca, katuhu sakedik, engke mun aya nu mentok, pokona mah cirina teh di payuneuna teh aya tangkal buah cet hejo. Jalmina jangkung hideung ceu. Ah henteu, pendek busuk kalau siga euceuk. Di kaca soca kumisan. Henteu, Namina Pak Oot Suroto. mah pudin Cep. Aing mah. Atuh cobian Cep, sugan anjeunna leah mana kersa digentos janten Oot Suroto. Maknya aya kitu. Mun lain pamajikan dicekek hareupeun semah cek aing. Punten siap terang lah. Sugan teh nyanyaho. Tapi alamatna di mana Cep? Lain ka aing atuh ka ditu nanyana. Alamatnya di mana Cep? Asal ieu. Hari alamatna mah ada jelas ceu. Keheula. Tah, ieu Tapi cep ningali. tuh. Dr. Andes Oot Suroto. Dr. Andes Oot Suroto Jalan Cindog Garut. Iya mah Garut cep sanes Bandung. Nyaning di Garut. Pantesan dipilari ka ditu ka dieu teu kapendak. Aduh, bade permios abdi mah. Kela cep kirang saya sakedap antosan. Punten nya ceu. Itu sawiot. Asa kuripu milarian pun lanceuk teh. Atau meteripu mamling tong gaduh lanceuk Cep. Sanes, Kasihan sianida we. sanes abdi nu hoyong ceu. Cep, Mun. kapanan cep teh nuju milarian tuang raka. Sumuhun. Nah, sateuacan penak sareng raka ku abdi bade ditepangkeun heula. Ditepangkeun sareng saha Kang? Sareng ieu rancatan peuyeum. Ku margi sia geus ngalilieur ka aing jadi ku aing kudu digebot ku ieu. Ampun Kang. Dihitung nepi ka 3 sia hiji, 2, 3. Assalamualaikum. Aya wae. Aya wae aing mah. Kasemahan, kajeun ngaranna encuy. Apa encuy? Aya wae. Bade aya naon nyauran abdi deui? Da maneh atuh make jeung gogorokan we encuy. Gusti. Tobat Gusti aing mah. Encuy! Ya aya wae. Keur nyari awak. Cek. Eleh, gening. Nyi Une jeung Kang Uje. Tas di marana ieu teh. Teu ti mamana Cek? Di dieu we tia tadi ge. Hampuranya puguh eueuh teh kakara jol pisan. Biasa we tas ngarambet. Keke atuh daguan urang nyieun heula kopinya. Kopi. Cek. Ari eueuh teu pupuku jol nyieun kopi we kunaon? Apan geus kewajiban eueuh we ngahormat semah. Sema. Nah da ieu mah imah kuring ce. Naon da ieu mah? Da ieu mah imah kuring. Imah Imah abdi. abdi.
imah kuring. Kuring. Imah Kang Uje nya. Astagfirullah, Gusti nu Maha Suci. Rarasaan teh imah ece. Hampuranya nyi Poe Une. naon ieu nya. Hampura Kang Uje. Ece teh salah asup. Nah, betlos-los abus ka imah baturnya. Sakali deui hampuranya. Nepi ka linglung ece. Boa-boa tah. Ece terek jadi pejabat. Nah, los ke pejabat tadi aja. Ada nya atuh. Ya, jelema galede anu baroga jabatan. Pan pejabat anu sok linglung mah. Linglung kumari aja. Nya gerasok pikiran ya. Dibere jabatan teh meureun keur ngurus masyarakat, keur kemakmuran rakyat. Iya mah dar atuh dipakena keur kemakmuran beuteung sorangan. Kapan jelema linglung lain eta teh? Tah, ayeuna nya ece geus lilung. Mudah-mudahan we ece sing jadi pejabat. Amin. Amin, Amin, Ce. Ce. Tah sakitu we eta mah nya. Sekali deui hampura ece. Nya, Ce. Hayu ece erek balik. Mangga. Ce, kamar abi eta mah kamar. Astagfirullah. Hamburanya ce. Ce. Naon deui? Ngomong. Ai. Tah, iya mah anu ece atuh. Erek dibawa balik we ku ece. Bawa edan ce. Sarap sugan jelema teh nya. Teuing. Ujug-ujug rek nyuh kopi teh pupuku. Lieur uje. Da eueuh kopi na ge bari orang ge. Bener. Jeung los-los ngomongkeun Tapi pejabat. bener cikana. Une cek Iroh bieu di laluhur teh loba jelema nu linglung. Tapi mudah-mudahan we para wakil rakyat mah teu kabawa linglung. Da pan wakil rakyat nu sok linglung teh tingali kumaneh une lamun rapat sidang nepi ka jadi garelut sagala rupa. Ieu ngerakeun eta teh jelema palalinter kudu gelut keneh wae mah. Bet rapat RT ge teu nepi ka kitu. Une lamun jadi wakil rakyat kudu garelut. Tetela meureun engke mah salah sahiji syarat keur jadi wakil rakyat teh salah sahijina kudu bisa penca une tah. Bener. Jadi tetela nu di laluhur nu linglung mah bener. Nya, nu dihandap sia nu linglungna. Har. Nah jadi kuring nu linglung deui une. Heeh, atuh uje. Ye. Boga pamajikan teh aing der bobogohan deui, salingkuh sia mah. Sekadinya deui. Lain masalah kitu wae. Kundangan kipaya teh dagang peuyeum, masang togel. Nah teu lieur sia teh ari kitu uje. Ye, une sini gerak. Yang lalu belah berlalu, Beb. Sekarang mari kita song-song kehidupan yang lebih baik. Bukan begitu, Beb? Nyao akhir. Capruk sia mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya naon deui atuh? Walebe. Nya. Jeung aya walebe. Mulih ti mana, Wa? Hah, Wa mulih ti mana? naon? Teu kadenge deuleu. Uak mah geus kolot. Wa mulih ti mana? Hah? Disintre. Ngahaja uak teh hayang panggih deuleu. Kumaha? Cager nyuneh. Alhamdulillah au. Lain au atuh sia teh wah kitu nu bae ari Sia ngomong. kunaon une? Kumaha? Cager jang omon. Sanes omod atuh Wa. Uje. Hah? Uje. Naon? Uje. Uje. Sia mah aya wae. Uje. Kemana Uje. hana? Heeh. Cager jang uje. Alhamdulillah dina danget ieu mah Wa. Kumaha Wa samulihna damang. Hah? Wa damang. Naon? Be.
Wah, damang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Otomatis. Cager, jang, cager. Menawi aya kaperyogian naon atuh ulah ka dieu teh. Hah? Aing mah une. Semane nu nanya nah, lieur. Wah, malah kesetep, malah kesepep, malah kekikuk, sertep-tep lebih kikik, wah. Bobogohan jeung tukang lotek. Bangka waras ya. Teu neuleu maneh mah. Cing karunya boga pamajikan kieu mah. Malahan mah kudu dipikanya ku sia teh. Mun bisa mah dilaminating dele. Wah, malah kesetep, peletik, wah. Peletuk-tuk, pelupup-pup, wah. Sok masang togel. Astagfirullahaladzim. Montong sia. Togel teh eta teh judi. Ari judi teh mudorotna leuwih loba tibatan alusna. Nu kitu mah kudu dibasmi deuleu. Komo baking nama kudu dibasmi nu kitu. Tapi wah, lesa perastra terakak pelakasaklak, lastra perastra, pelastra, terustra terakak, berat rasa terakak, prak. Montong ngacapruk ngomong teh sia. Aing. Aing mah teu ngarti deuleu. Uwa mah ye datang ka dieu teh ngahaja deuleu. Kahiji uwa teh hayang panggih. Kadua uwa teh rek nganterkeun ondangan deuleu. Oh. Minggu hareup uwa teh rek kawin deuleu. Uluh. Lain uwa tapi incu uwa. Maka jeung ngintreuk heula. Kabeneran incu uwa teh menangkeun budak juragan. Alhamdulillah. Ku kituna Nyi Uneh jeung Jang Uje dina waktuna kudu hadir bantuan uanya. Insya Allah wah upami aya ongkos mah pasti hadir. Tah, ieu undanganana. Geus ditulisan ku uwa oge. Nuhun. Kahatur nu dipihormat W. W wah. Dalam kurung Uneh NUJ. Oh. Eta ondanganana. Tah, ieu mah duit uah ieu mah lumayan. Jang meuli pulsa deuleu jeung kuota. Make Tah ditemongkeun. kitu we uah mah nya omat Nyi Uneh jeung Jang Uje sakali deui kudu hadir dina waktuna. Bantuan uah. Insyaallah wah. Uah pamit. Ka mana ieu teh kaluarna ka mana? Kapali ditu wah mangga. Nah gitu lempangna si Uat. Aya kamonesan wah. Aduh, Uneh. Keur teu boga duit aya ondangan deui. Ari teu datang atuh ku walebe. Nya heueuh atuh uje. Ari diondang ku walebe. Maknya sia teu datang. Ari teu ku tukang lotek. Teu diondang ge sia beli kuat datang ka ditu. Geus balik di kawe kadinya sebenarnya mah. Punten. Mangga. Mangga. Uje? Bade ngagorowok cuy deui, Cep. Bade ngagorowok cuy deui. Aduh Gusti. Mata tenggar kalongeun je. Aya pikir saeun naon deui, Wah? Encoy. Tah. Ari ibu naon atuh? Tah, meungpeung rine.
Meungpeung teh acan aya tamu. Ibu hoyong nyarios ka bapak. Nyarita naon atuh teh? Rek naon? Rariweuh kita naon atuh Bu? Tenang atuh Pak. Yeuh Bapak, urang teh panuju hajat. Cik atuh, sing gumbira, sing cenghar. Ieu mah ditingali-tingali ku ibu. Bapak mangan baet we bari amek-amekan. Kunaon Pak? Aya naon? Kunaon? Naon sih? Tenang atuh. Rek teu ambek-ambekan kumaha. Batu rek hajat suku kacuga kupaku. Teu kedah ambek-ambekan atuh Pak. Kedah nama Bapak teh ngaraos syukur alhamdulillah kacugakna kupaku. Ye, cobi upami kacugakna ku linggis. Bade kumaha? Kemana wae nyarita teh ibu mah. Atuh dah lepat Bapak mah. Tos terang bade hajat. Deui mah ngoprek kandang domba. Paku pan pabalatak. Tuh jantan kacugak. Ngomean panto kandang domba sote. Pedah panto narek lesot. Teu diomean mah paur atuh. Kumaha lamun domba lepas. Mangkaning domba adu bungkul. Kumaha lamun domba diadu jeung semah riweuh atuh. Bapak mah diajak nyarios teh sok teu puguh. Lieur ibu mah. Atuh da nya, keur mah suku kacugak. Jol, pi amekeun sejen. Aya naon deui Bapak? Tuh ibu, surat undangan. Gara-gara si Pudin, jelema ceulepeung sadunya. Mana di makhlukna teh? Pudin! 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 Bapak, yeuh, teu kedah gogorowokan nya urang si Pudin mah. Lalaunan we. Pudin. Nya, sorry Buge. Kade silaing Pudin. Budaya naon kan? Silaing dititah nyieun ondangan ku dewek. Di mana nyetak ondangan ieu? Oh, di Sitekan kan? Rencangan abdi anu di pagar Sitea. Terus nanaonan eta? Ngaran dewek di tukang nama ke SH. Pan silaingnya ho. Dewek mah lain sarjana hukum. Era deuleu ku batur. Perkawis SH kieu kan? Jantan basa abdi nuju di Sitekan teh. Didinya tos aya 2 jalmi kan? Sami bade ngadamel uleman oge. Terus? Tah kaleresan anu gaduh hajatna teh 2 nana oge jenenganna teh ngarango SH. Nurutan we abdi teh jenengan juragan dipengkerna ditambihan ku SH. Dasa pangemut abdi mah SH teh singkatan tina Sohebul Hajat juragan. Ya. Kitu Kadenge jelema ceulepeung. Ari maneh atuh Pudin aya-aya wae. Terus nanaonan eta? Apan silaingnya ho? Dewek teh Raden. Ngaran dewek Suminta teu make R. Raden Suminta kitu. Lah atuh Pak. Teu ngangge R oge teu nanaon. Teh sahur mah moal aya pangaruhna. Cek saha gagabah nyarita teh. Beda sahurup ge, beda harti atuh Bu. Derawe. Ucing, leungitkeun huruf G na jadi ucin. Jelas beda atuh. Ari ucing mah sato, si ucin mah tukang cukur bapak. Maknya aya ucin dahar berit. Kira-kira di mana tukang cukur dahar berit? Teras Bandung. Upami teu aya huruf G na janten Bandung. Dah, Bandung kota kemban. Janten hoyong seri ari mah. tong areuikeun sia. Lain-lain wae. Geurawe ucing. Upami teh aya huruf G na pan jadi ucing. Ai eta mah tuh bodoran bapak bieu Bu. Lah atuh Pak, nu kitu mah tong jantan emutan. Keun we. Atuh da nyampeuden. Abdi kan? Wayahna silaing ka tukang. Tingali domba dewek bisisan di Paraban. Terus silaing ka dia deui. Harti. Mangga kan? Sakalian eta undangan bawa ka tukang.
Pasikeun ka domba gan. Ay. Piceun. Mangga gan. Celepeng teuing aing pudin ka dia sia. Wah! Kesel aing mah. Celepeng buka bujang. Kesel bapak mah. Ibu anu kesel mah pak. Nuju hajat kieu bapak mah masih keneh we ngemutan domba. Nya atuh bu. Eta teh domba mahal. Kamari ge domba nu hideung bapak. Rek aya nukeran ku mobil. Aduh bade digentosan kana mobil mah atuh naha sanes dipasihkeun. Udah itu nambungan. Ari bapak. Yeuh pak, cik atuh. Ulah kabina-bina teuing resep kana domba teh. Yeuh, tingali batur mah ka kalantor. Enjing-enjing keneh, riweuh ngamandian domba. Ibu mah izin pak ku tatangga. Nah make kudu era. Wajar ngamandian domba mah. Lamun unggal isuk bapak ngamandian tiang listrik, kakara erek era. Jeung deui ngamandian ge make calana. Mun kaluhur make kaos sang bungkul, kahanap teu make nanaon, kakara ibu era. Yeuh bapak domba deui diadu-adu taya khawatir. Sok ciptakeun geuraku bapak. Kumaha lamun bapak janten domba? Teu bisa. Nya aya domba juragan. Piraku aya domba hajat. Astagfirullah. Bapak, ibu mah mau ngemutan hungkul. Bilih jaga bapak teh pupusna di tenggar domba. Astagfirullah, kamana wae ibu nyarita teh? Di mana aya jelema paeh di tenggar domba? Lamun bari neunggar, tandukna digantungan dinamit, kakara bapak percaya. Yeuh, Pak. Da bapak mah moal ngaraosnya. Ku resep-resepna bapak kana domba, ngalindur ge atuh siga domba. Teru masak bapak mah. Leres bapak mah moal rumaos. Teu pupuguh tengah wengi teh jurung gunung, beri nyirintil. Jedak mastaka bapak kana ranjang. Teu ngarasa bapak mah. Sumuhun bapak mah moal ngaraos. Da ibu teh hawatos nyandak cukut. Wal kana lambai bapak. Tos kitu mah kulam deui. Ibu mah aya wae atuh. Ih da bapak mah moal ngaraos. Bedayanan juragan? Saha nu nyalukan mana hijem? Surpudin abdi soran ku juragan. Henteu, teu masa geus. Ka ditu hijem. Hijem. Ari maneh geus sasadia naon keur saya mah? Parantos ngagoreng peda juragan. Ngagoreng peda. Sumuhun juragan. Bu, astagfirullah. Maknya ayah juragan hajat ngagoreng peda. Ngerakeun maneh mah. Kumaha tuh tos seueur juragan? Tos dientep di juragan? Dientep melain kitu atuh hijem. Sumuhun dientep juragan. Ampun aing mah. Kajian hijem. Ngarah tetep ka ciri juragan, ka ciri menak. Pedana make sele. Make sele sia hijem. Nganggo sele juragan?